Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Trila Jol Maidah rurusuhan datang bari ngajengjing kunci serep bari jeung hari weus-weus leungeun ngageleter kulutrak cetrek panto kamar dibuka. Jigana panto teh ngunci ku sorangan ti jero teuing sah nu nguncikeunana padahal panto teh teu aya kuncian teu nempel maksudna teh. Aduh Tika keur naon atuh Tika teh di dieu keur naon? Sopir rikat muru anakna anu keur nginghak bari murungkut. Astagfirullahaladzim. Kunaon Tika teh? Hah? Kunaon? Ari Dira di mana Dira? Cek Sopi bari tuluy nangkep geus kitu mah dibawa ka handap. Mitra kaum dangu kocapkeun Dira anu keur neangan di mana nyumput lanceukna. Mahna ngoreleng ka tukang bari lahaloho ka kamar cai. Geus kitu blus ka jero gudang ngan teu ku hanteu karek oge ngelol noong ana goak teh Dira ngagoak. Tuluy bretek lumpat ka tengah imah. Lumpat sakalumpat lampet bari gogoakan. Atuh puguh anu keur ngarubung-rubung tika teh ka jidar wasenana. Tah. Suara si Dira tah. Cek Sony bari gancang muru alona pok ditanya. Aya naon jalu? Ditanya kitu budak teh teu ngajawab, mehna kalakan nangkep ti papareket ka mamangna. Aya naon? Dira. Sony malikan deui tumanya. Itu aya berit ageng. Ceuk Dira bari bibir gidigan. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Berit kan betong sieun jalu keun ke urang gebuk ku amang. Cek Sony bari gek ngadiukeun Dira. Sedengkeun Tika mah budak Sopi nupang cikalna nu awewe teh dibawa asup ka kamarna ku Sopi terus diparende. Ari kamarna teh nempatan rohang kamar tamu nu aya di hareup nepi ka tibrana sare. Ari Sony sarena ngan nyang hunjar wungkul we. Eta oge teu daek sare di kamar keung cenah. Antukna mahena sare di tengah imah dina luhur kursi panjang. Mitra urang singket we nya. Kocapkeun isukna wancaneut moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih kene ngagerendang dina tungtung dang daunan pating carelak katojok ku panon poe. Katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa milu mapaesan kaayaan lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat nyesa ngan saukur girimis leutik na hujan maung nyesakeun cileungcang nu nguyumbang di pakarangan.
Dina kaayaan kitu Maidah sakumaha biasa kaprak-kaprak di dapur nyadiakeun dahareun keur memuluk isuk-isuk. Ari Sony katut Sopi keur ngobrol nyawalakeun soal rencana ngubarani indungna teh. Kahayang Sopi indungna teh dibawa ke rumah sakit. Anapun kahayang Sony mah kudu diubaran ku dukun cenah atawa paranormal gitu. Adi lanceuk pagekeuh-keuh dina pamadeganana. Ya cek kuring masih emak teh mendingan dibawa ke dukun atawa ke paranormal ku sabab eta penyakit anu teu sailarna cek. Ari cek mah mendingan dibawa ke rumah sakit son. Keun we da aya ieu waragadna mending ditangani ku dokter meh bogoh ka nyawa naon penyakitna. Ece mah ya cek keras kepala ece mah. Hei kajeun dibawa ke dokter oge percuma. Si emak teh eta teh lamun teu kena ku tenung jurig atawa diteluh deungeun atawa naon son. Atawa si emak teh kaleleban gitu. Kaleleban kumaha? Nya kaduhung geus nundung urang nu jadi anakna baheula. Kateuing atuh. Da kitu kabuktianana ayeuna mah geus montong ngungkit-ngungkit deui nu geus montong diomong-omong nu geus kajadian mah matak nyungkelit kana hate. Nya ari kitu teh masih emak teh asa ku kabina-bina ka anak sorangan oge teu pupuguh nundung bari jeung teu tuah teu dosa teu gugur teu angin. Anu matak mun hayang cager bawa ka dukun. Teu percaya cece mah ka dukun mah. Loba nu naripu deuleu, loba nu naripu dukun mah. Kamari ge pance somah teh. Eta toko kolontongan nu aya di sagigireun toko ece. Kumaha kitu? Geuringnya somah teh. Nya geuring naon? Mimitna mah utah-utahan eta teh, utah getih di hareup tokona. Dibawa ka dukun. Majar aya nu neluh. Akhirna tultel beja cenah moal kusaha. Paling oge kuno anu ngagaweanana cenah toko lain cenah nu iri dengki ka jongkona tah. Kumaha mun geus kitu kapan bakal jadi fitnah? Nyari ka dinya nama. Tapi pan si mama lain tukang kolontongan teu boga jongko di pasar. Ulah disaruakeun atuh. Pan sarua si mah oge usaha. Kajen teu boga jongko di pasar oge kapanan urang ge apal baheula teh si emak teh ronggeng. Nya pasti meureun ke mun dibawa ka dukun teh. Jadi patuding-tuding ka ronggeng nu sejen atawa ka saha bae. Buah nuding ka urang. Ari si Ece sok teh ilahar piraku anak neluh nu jadi hindung. Geus bawa ka dukun. Ambung ka rumah sakit keun weh. Meh aya nu ngurus. Pan aya perawatan di rumah sakit mah. Ka dukun nu kitu mah ka dukun. Ka rumah sakit. Ka dukun. Ka rumah sakit. Cenah diubaran ku dokter. Ka dukun. Ka rumah sakit. Dukun. Mitra kaum dangu. Sabot keur galuntrang kitu koceak tika anak cikalna ngoceak anu keur aya di kamar. Harita teh asup ka kamar Nemi, ka kamar ninina atur rusuhan kuduana disampeurkeun. Si Tika kanaon eta di kamar si emak? Kunaon eta si Tika ngoceak deui? Nya Sopi jeung Sony meuni caruringha duaan buru-buru lalumpatan nyalampeurkeun ka kamar indungna. Barang jog anjog kasampak tika leungeunna keur papukat hayang leso tina cekelan Nemi nu jadi ninina. Mitra kaum dangu. Harita teh waktu tika asup ka jero kamar Nemi, mehna penasaran hayang ningali kaninina anu keur ngalempreh. Ketayap nyamperkeun. Sanggeus deket gek diuk di gigireun ninina, terus antep neuteup bari nyidik-nyidik kana beungeutna. Budak oge ngarasa heran sanajan masih leutik keneh,
cek pikirna tengarti rupa nina siga ngora pisan lamun seug dibandingkeun jeung rupa indungna. Sabot ti kakar anteng nengetan banget nemi anu jol krawak teh leungeunna dicekel kalawan pageuh pisan ku ninina. Atuh puguh tika kacidarewasna maehna pakupis jeung kokoceakan hayang ngalepaskeun cekelan ninina, tapi pageuh teu bisa lesot-lesot. Sorog Sopi katut Sony nepi tuluy maranehna bantuan ngalepaskeun cekelan nemi. Astagfirullahaladzim, ma lesotkan ma eta teh incu ma lesotkan ieu. Sony tulungan geura. Ma lesotkan ma. Cek Sopi bari ngarawel awak anakna. Ma lepaskeun ma. Ma. Sony rikat make tanaga satakerna ngalepaskeun leungeun indungna. Sanggeus leungeun tika bisa lesot tina cekelan nemi, awak nemi ngadadak ngagibrig. Nu saterusna abrug-abrugan deui saperti sasari. Aduh, nya kudu kumaha atuh ieu teh? Cek Sopi ngarasa bingung ku pipetaeun. Manehna ngarasa poekeun kumaha ngeureunkeun nuker abrug-abrugan dina kasur. Kurunyung Maidah nyamperkeun ka kamar, gancang mehna nangkep nemi bari diusapan sirahna. Maidah nyarita ka nemi lalaunan. Tenang ibu, tenang bu, eta teh putu ibu, nuju ngalongok ibu ya. Tenang, jep geura. Cek Maidah sababaraha kali nyarita kitu teh. Sanggeus dipaper ku Maidah mah regue. Bu Nemi teh eureun tina motahna. Renghap anu tadi ngos-ngosan lalaunan ngandoran, lila-lila mah renghapna sabiasa deui saperti jalma nu keur sare tibra. Mitra kaum dangu, kaayaan mimiti tenang deui, tapi tika ketut dira jadi arambung jauh cicingna jeung nu jadi indung. Nutur-nutur bujur indung we, maranehna terus montel ka Sopi. Kadia atuh dira, kadia dira mah jeung emang ye. Eta mamah beurateun, cek Sony bari ngangkat awak dira gek didiukeun dina lahunanana. Cobi kumaha atuh Maidah? Kuring menta bong bolongan. Sugan aya jalan, pikeun ngarengsekeun atawa ngubaran nu jadi indung. Cek Sopi bangun bingung. Mitra kaum dangu. Ditanya kitu Maidah ngadon ngahulang saila-lila. Manehna siga nu keur anteng mikir. Sanggeus sawatara jongjongan pok we Maidah teh balaka. Nyaeta kulandung ti neng kamari genan teu aya menyatna, kanyat dipikeun we kumaha teh ngan dituang hiji landung naon kamari teh. Oh, anu kamari samohon obat herbal landung lieur. Cukuring ge dibawa ka dukun, nu geuring kieu mah dukun. Sony nempas bangun yakin. Kumaha upami naroskeun ka Maawang we atuh neng? Maidah bari neuteup ka Sopi. Maawang? Nah Maawang masih jumeneng keneh kitu mah. Maawang saha? Maneh mah moal inget leutik keneh. Maawang masih jeneng keneh mak. Sopi malik nanya. Sabab sainget manehna Maawang teh heula oge geus kacidakolotna. Mun ayeuna hirup keneh sigana umurna hampir 100 tahun malah leuwih boah. Kitu nu aya dina ingetan Sopi dina mangsa harita. Masih jumeneng keneh neng Maawang mah. Ngan mapahna tos dibeyeng. Namun nyariosna mah masih bente sanajan geus awuhuntuan oge. Kitu pokna keterangan anu dicaritakeun ku Maidah ngeunaan Maawang kiwari. Mitra kaum dangu teu diengkekeun deui. Harita keneh Maidah kalawan dibarengan ku Sopi ngadatangan imah Maawang. Singkat carita teka catur di jalana Maawang geus bisa kabawa.
Sanajan lempang nages teu bisa gancang bari dibeyeng eta oge. Tapi nilik kana paroman beungeutna mah kang ngaranna nu ahli wudu bari tara pegat tina wuduna cahayana natrat nyumirat najan lain seperti cahaya listrik atawa senter oge. Teu cakueum maksud teh teu malekmek teuing teu kawa seta nya seta. Saha cenah manggang seta teh duka saha we nu ramaos cakueum pamenteunna teh cager. Mitra kaum dangu salian ti mawa maawang horeng dituturkeun ti tukang teh ku Bah Rohman. Sing horeng mitra samingatna Bah Rohman ti Mah Sopi teh mainan teu ka mamana deui henteu balik ka kolong jambatan deui padagi matuhna di dayeuh tapi ngancis balik ka lemburna. Lempang suku sadatang ka lemburna teh teu langsung ka imah Nemi sabab pastina maidah moal wawuheun ka manehna. Nya kuncung-kuncung teh Rohman muru imah Maawang. Najan puluhan tahun geus kalarung tapi ingetan Maawang aya ku hebat masih seukeut keneh. Maehna teu kudu lila pikeun nganyahwankeun ka Rohman teh. Antukna Maawang nyandat Rohman sangkan ulah wakan nepungan Nemi. Alasana cenah moal kuat nya teu burung nurut Rohman teh. Heuh nya Abah Rohman geus kolot ayeuna mah. Tidinya amehna ngadonyi ruruk milu matuh di imah Maawang. Mitra kaum dangu kocapkeun Sopi atuh puguh kageteun barang nempo Bah Rohman teh. Tapi harita mah da can wasa tatanyana naon dasasa tadina mah keur lempang bari ripuh nyekelan awak Maawang nu lempangna teu bisa gancang. Sanggeus ngariung pok Maawang ngapermanakeun ka Sopi ngeunaan Rohman anu sajentrena. Yo Nyai, eta teh Bapak Hidap pituin tulen. Bapak kandung lain kawe-kawean. Gebeg gue Sopi teh ngagebeg. Tah, ari ujang masa nami teh. Tadi mah hilap deui son-son kitu. Sony abdi mah. Sony mah. Tembal Sony ngabadungan jeung panasaran. Tah, ari Sony mah anak Nemi ti lalaki nu sejen. Mitra kaum dangu. Barang Sopi ngadengi katerangan ti Maawang samodel kitu ngan gabrug wae mehna ngarangkul awak Bah Rohman nu jadi bapana. Tulus megruk cerik bari sababaraha kali menta dihampura. Gusti. Duh Gusti. Teu nyangka geuningan ieu teh Bapak kuring hampura Sopi Bapak. Hampura kamari teh lain teu percaya. Dah teh mah geus aya sirah teh mah tapi Bapak nak kaburu init manten hampura kuring Bapak. Tenan naon Nyai, tenan naon. Lain salah Nyai, ieu masalah nu jadi kolot. Bapak ge menta dihampura kanu jadi anak rumasa Bapak anu salah. Ieu teh karma tinu jadi anak hampura Nyai hampura. Bah Rohman nangkep ka anakna bari ngusapan sirahna kalayan pinuh ku rasa kadeudeuh. Bari ceurik meuni aluk-alukan menta dihampura.
Lamun si Cece benar bapak na teh Abah Rohman, ari bapak kuring saha tuh manawi emak terang. Cek Sony tumanya kama Awang. Sujang, bapak hidup teh ngaranna Jaka, anak juragan Manta, urang Puncak Jahim. Tapi nyaeta luka teh teuing tisaprak juragan Manta kasempo kungsi baheula nyusul ka dieu teh. Bapak hidup mata katempo deui. Eta basa ku juragan Manta disusulan. Aya bapak kuring di dieu. Nyaeta geus lapor. Lapor kumaha maksud ini teh? Teuing ka mana? Tapi ari mamah yakin bapak hidup teh geus ditumbalkeun ku indung hidup. Diwadalkeun ka siluman leuwih ronggeng nu dipuhitna. Kurang ajar. Jahat geuningan indung kuring teh. Keun Ujang. Ayeuna mah nu enggeus mah enggeus. Emak oge nyarita teh. Lain ditahan Ujang sangkan hewa sangkan cecep kana jadi indung. Tapi da mau ge apal sakabeh eta teh lain kahayang indung hidup lain, tapi kahayang dedemit anu dipuhitna. Nu mata geus we, nu geus manggeus ayeuna mah anggur semikiran kumaha pikahareupeunana. Yoh, Nyai jeung Ujang teh diusir sasat geus ngadenge beja ti emah harita teh. Harita teh emah munjungan ka indung hidup. Cek emah lamun karunya ka anak geura salametkeun. Nu masak meureun bingung indung hidup teh kumaha cara nyalametkeun maneh. Nah akhirna maraneh teh diusir. Sabenerna mah lain kahayang maneh ngusir teh. Tah ti harita laju brek we gering da meureun teh bisa numbalkeun jelema deui katambah gering pikir kusabab geus nunungna jadi anak. Cek Mawang kalayan Daria. Atuh bab Sony teh balem teu majar kumaha. Ngan dina hatena iraha bae oge meh narek nyusulan akina nu teh lian iwal ti juragan Manta teh teuing masih aya teuing geus tilardun ya meh nage tapal nu cenah dumukna di Puncak Jahim. Brai berang datang nimbungan minuhan helang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangong rengsek nyeritakeun ngeunaan hubungan Sophie oge Sony katut Bah Rohman nya akhirna Mawang mimiti ngadadarkeun nu aya patula patalina jeung kajadian ayeuna. Didongengkeun ngeunaan Nemi saluyu jeung Audi pikanyaho ku manehna. Rengsek cacarita Mawang nitah ka Rohman sangkan nyaritakeun sagala anu pernah dilakukeun ku Nemi katut ku manehna baheula. Tetelangke bari jeung cumalimba eta si Abah Rohman dak we nyaritakeun naon-naon anu pernah dilakukeun ku manehna baheula. Atuh puguh tumrapna ka Sophie katut Sony kacida helok heran campur kaget liwat saking jeung sabangsana. Sageus rada lila ngahulang pok Sophie nanya ka Mawang. Ma, kumaha cara ngungkulan ieu persoalan atuh mah? Eta aya deui cara iwal ti kudu di cabutan susuk nu aya dina awakna. Sabab eta nu jadi tali pamengkeut anu pageuh tina hijang di anu geus pasini. Cek Mawang mereka jelasan. Kumaha cara nyabutna mah? Apa dibawa ka dukun apa paranormal apa kumaha? Eta ari si Sony geus dukun di dukun deui ari maneh. Cicing heula atuh Bandungan we. Pan ieu mah Awang geus aya. Sophie nempas adi tarena bari rada bangkenu. Teu gampang Ujang. Lain pagawean sagawayah dukun ieu mah. Tapi kudu kudu ahlina. Tah kitu, Nyai. Jawab Mawang bari ngarongkong cai nu geus disuguhkeun ku Maidah tuluy ngaregot bangun anu hanaang. Mitra kaum dangu rengseng uyup caina Mawang nyambung deui caritana.
cobaan kumaha. Manami aya widi tinu maha suci gara. Cek Mawang bari nyimpen gelas kana meja. Geus kitu mah dijajab ka kamar Nemi. Dina sajeroning lempang Mawang tereureeh-reureeh bibirna ngagerayem ngadoa ka Nu Maha Kawasa. Sanggeus aya di jero kamar, Mawang netep seukeut ka Nemi nu keur ngalempreh teu walakaya. Ragamang ngarampa awakna nu gering tuluy disasar diusap. Na atuh ana jerit teh Nemi ngajerit bangun anu ngarasakeun kanyeri anu liwat saking. Anu satuluyna awakna gugurubugan. Kabeh nu nyaksian saurang oge teu aya nu teu muringis. Awahing ku ngarasa ketir tur watir ningali Nemi anu kocak dengek siganahan kanyeri anu pohara. Mawang terus nyasar awak Nemi nu terus adu gelajar keur kitu gelebug aya angin ngagelebug lilimbungan nungan aya di jero kamar eta wungkul. Rikat Sony mawa anak Sopi duanana keluar ngajauhan eta kamar. Angin terus muter di jero kamar ngawut-ngawut barang nu aya di dinya. Nepi ka rambut Sopi oge ririaban. Dina kaina nu samudal kitu sot Mawang ngalepaskeun leungeunna tina awak Nemi. Bareng jeung lesotna dampal leungeun Mawang ku ajaib. Teuing kumaha ujug-ujug geregweh awak Nemi eureun tina abrug-abruganana. Bareng jeung kitu angin oge lila mah milu eureun. Antosan di dieu nya antosan tong ka mamana kade. Cicing mangrek nong heula. Ceuk Sony kadua alona bari ngojengkang ka kamar indungna terus ngalengo ti luar. Ti jero renghap Mang Awang narik napas panjang anu siga kacida beratna. Gek mehna diuk dina kursi nu aya di hareupeun kaca eunteng. Ujang, emak minta cai karena botol anu aya tutupan. Cek Mawang bade ngararet ka Sony nu harita keur ngajagaan lawang panto kamar indungna. Aya mak, cenah bade ngararet ka Maidah. Aya Sujang, candak we ditu di dapur. Tetalangke lewat Sony ka dapur. Tekung ngeslila ngurunyung deui bari mawa botol warna bodas. Beusi ku cai herang. Sabadana nempoan botol Mawang ngasupkeun barang anu aya dina keupelanana. Satuluyna botol dicocokan deui. Ana disidik-sidik sing horeng eta teh susuk emas anu rupana saperti paku jalosi. Anu panjangna kurang leuwih aya kana 7 sentian mah. Sararea meuni cara leumeut maralong kana botol anu disimpen dina luhur meja rias nu aya di jero kamar nyeronggeng Nemi. Terus kenging geuningan emak. Cek Sopi ngajak cumarita ka Mawang bari nada pinuh ka bunga. Tong bunga heula Nyai. Can kabeh ieu teh butuh waktu moal bisa sakaligus. Cek Mawang mere jawaban. Aya sabaraha hiji kitu mah. Abah Rohman milu nimbrung tumanya. Anu karasaku mama aya kana 7 na Ujang. Cek Mawang bari ngararet ka palebah Nemi. Dupi nu sanes nambah deui rahama. Abah Rohman menta kepastian. Tapi ditanya samudel kitu teh Mawang tengah jawab. Kalah kaharuang hareho we napasna teh jiga nu eungap kacida bari nyekelan dadana. Geus kitu mah mehna marentahkeun sangka Nemi dipindahkeun ka kamar luhur nu aya di loteng. Teuing atuh sok pindahkeun we heula ka kamar luhur geura, ka kamar loteng. Sok galotong ku kabehan urang pindahkeun. Tekung sila tengah dua kalian dititah regayang awak ibu Nemi pada ngagotong dibawa ke kamar luhur, ke kamar panyepen paragi. Manehna ngayakeun ritual baheula. Waktos na mitra
kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.